Teu bisa muka panto gara-gara aya nini-nini. Wadul ketangdak aya nama geninganan geus sababaraha poe eueuh henteu datang-datang teuing ka mana eta teh. Jadi urang teh bisa muka panto ti beurang ti peuting bisa ngagemblongkeun panto ayeuna mah geninganan teu hareudang teuing. Urang teh keur peperen ieu teh maksakeun bari jeung ngararasakeun beuteung teh rada nyeri anu dina handapkeun jahitan teh geninganan teuing kunaon eta teh da. Sok inget kana omongan jelema cenah basa urang ngajuru teh kieu maneh mah geunah ngajuru teh cenah dibelek cenah dasar teu ngarasakeun ngaluarkeun sirah henteu nyeri. Urang teh beungeut maneh dina jero hate teh nya ai urang teh diceploskeun kieu we heg sia maneh engke ngajuru deui ngarasakeun ciga urang cek urang teh nada heureuy nya dak eta teh ngomong kitu teh henteu serius. Nepi ka si manehna teh hamil deui we geninganan ari pek mah pas ku urang ditempo teh nyebutkeun teh kieu bener geuning omongan maneh teh cenah nyeri cenah aing mah mending keneh normal ngajuru teh cenah batan kieu mah. Atuh matakan cek urang teh ulah sok saomong-omongna ulah sok saucap-ucapna da sarua ngajuru mah sararea ge hayang normal. Urang oge tadina mah hayang normal ngan kumaha deui geuning urang teh dak geuring oge dijieunkeun tama ku indung urang teh boro-boro kaimpusan boro-boro naon diimpus oge encan paling ukur disuntik hungkul di sakolahan ari nepi ka dieu geuninganan geus jadi indung mah nya beuteung kudu dibelek mah kudu naon. Nepikeun ka urang teh aya tatangga keur geuring beakeun si darahna teh urang teh nepikeun ka wani ayeuna mah donor darah oge geuninganan.